Baraya wilujeng tepang di alhamdulillah di jalan-jalan ya bareng keluarga bareng barudak di sawah situ Wanayasa. Keren, mantap. Yuk lanjut kawasan sisi situ masih ada kene sawah ya alhamdulillah situ Wanayasa. Suasana masih asri. Ayo lanjut urang ka saung. Alhamdulillah, tepang sareng abah. Kamar ge orang itu orang Betawi kan ieu kamar ge di Halim. Sareng Ieu sahabat barantak biasa ngobrol ke kedap bah. ngobrol. Besok lah bah. Garang Gimana? catat bah. Purwakarta Mau asli mah di Bandung, pun bojo di Purwakarta. Purwakarta ke Sarbon. Sarosan didinya pisan di Simpang bah. Sareng saha abah sareng Abah Umar. Abah Umar tuh. Kalau kesan abah anu ngurus ieu sawah meureun bah. Mohon iya abi. Alhamdulillah tuh masih aya kene kitunya anu ngurus sawah gitu kan. Terus sabaraha lami di dieu bah? Abi mah name dua musim mana teh tilas sanes gitu. Abi Kami- ngagale Nah, garapan. Anu disebat musim. Nya. Samusim teh sabaraha? Oh, nya opat 4 bulan. Opat sasi Mohon, samusim teh. samusim. Eta teh di peretangan mah 115 hari panen gitu. Janten tinu sataun teh kiten-kiten tiasa Ya. menghasilkan panen sabaraha kali tah bah? 3 kali lah gitu. Ya, kirang langkung lah gitu perbanding. Bah, tos lawin di dieu nya. Naonna nyabi mah nemean ieu mah. Oh, nemean. Nemean eta mah naon nyawah mah kayak nyalira neme ayeuna ya abdi gitu. Diajar turun. Aya itu mah kelas laluhur nu itu nu sanes mah eta si bagi tilu ieu teh nu nguruskeun teh anu gadung mah eta teh. Ieu teh warung ieu. Oh, warung Nya si Agus nu gadung teh saturunan nanti. Ieu di akina. Nang teh teh di teh diwaris-wariskeun jadi gitu. sepuh-sepuh kampung haja gitu. Janten aya diwariskeun mah seep. Mata di ieu we cenah. Di gentosan. Aya nu diical teh. Mohon. Tukeran ku motor, ku mobil ya banyak. Alhamdulillah nih. Ya ieu upami eta mah tuh da sabaraha kal miliaran upami da anu 1 juta semeter ge kan eta. Ieu teh pasti si pisan situ Wanayasa bah itu. Sisi pisan situ Wanayasa. Nuhun. Pami abah linggih paliman. Cuma ceket teh kalah ya. Oh, TK. Bahasa kedik agengna kan di tengah teh aya hiji situ, aya Mohon. hiji makam, Mohon. mungkin eta makam kasepuhan atau tokoh masyarakat Emang ini. mungkin da aya abdi mah masih naon disebatkeun Yuswa namanya 48 namanya Majang 50 teh ayeuna da kelahiran 72 nanggung teh saang nu kitu lagi nu sanesna ge da hari itu kan terangan saha-sahan model ieu tah terangan ayo nguping Oh, aya di dieu. aya tadi teh tuh aya Oh, saungna gitu. kecil mohon Oh, di saung. di serah di sebat nama eyang tambak di dieu Eyang nanti Tambak. nya Nanti yang terangan sejarahna Mohon. kitunya. sejarah yang tambak teh anu nambah kapungkur antara situ teh biasa jalan ka ditu teh kan teh kayak nambak lah kapurung baru ngageblag gitu. Insya Cari Allah, wasanana. Anggo Baraya Sadana, next selanjutnya orang
kuak sejarahna gitunya. Ieu mah sekedar abdi silaturahmi, alhamdulillah pendak sareng abah anu Tapi abdi punten bilih lepat, naon da temennya lepat dan terus sawios gitu Ya, kan. mohon, Ieu mah mohon, cuman dadas. silaturahmi Iya, gitu iya, kan. amin. Mana we jadi korek bah. Korek teh nyata. Oh iya aya itu. Tadi teh teu aya da itu ge tinu sanes teh tadi teh nyata di dieu biasa geuningan mayoran cek istilah itu mah orang sisi. Ngala liwat tadi teh teh. Serang itu orang Gana Solo. Ya, Tapi tiap dia aya we pengunjung hari pengunjung mah di sebatang minggu sareng Sabtu. Mong dua ieu gitu. Oh minggu sareng Sabtu. Mohonan ayeuna. Tapi dinten-dinten biasa ge aya hiji dua mah. Aya angan pedapan aya kamari mah kan meureun terang nyalira Oh, gitu. nuju kopi ya. Mohon ayeuna ge disebutkeun bebas mah teu acan. Terus ayeuna tos maju beranjak. Mohon. Purwakarta sehat, Mohon. Purwakarta kuat gitunya. Alhamdulillah Mudah-mudahan gitunya urang teh lah. Satu terasna ge. Terasan. Kalau resan bah ieu teh Tah cai mah aya, Cai, cai ngan caina abdi mah kitu ning bekong tadi luhur aya nih tah. Bekong awi. kalau resan bah abdi di bergerak di bidang budaya oge nya. Abdi di paguyuban Sundawan. Di Paratasan ngoreh budaya gitu nya terus ngarastarikeun kebiasaan aja pami ieu mah disebutna teh kearifan lokal masih kene dianggo di dieu mah bah tinggal ku abdi gitu nya. Masih kene Nya aya grup nyawa. Tagana kan di dieu ge aya Ujang Abdi- Selin. Abdi kalau resan Tagana Mohon pan atuh Ujang Selin oh, ge kan. Kang Ujang Tuh, CS pan. abdi ya. Mohon lah resep. Rasa bah koko Terang atuh teh mah abdi ge di Tagana bah Tagana. taruna siaga bencana. Resan abdi Kang Uu pamit tepang sareng Kang Ujang. Abdi tepang sareng Kang Uu gitu. Nya balik ka ditu ka tonggo mangga Keur. atuh abdi terang tebungnya. Atau Masuk aya di dinya dulu Bang. Anjing. malahan abdi upami palai berenang di dinya ngojai di dinya tos terangan ieu mah rek kana Kang Ujang nah alhamdulillah kunang ku silaturahmi urang teh gitu. Mohon. Jadi loba baraya teh ditu teh alhamdulillah. Upami paguyuban Kasundaan mah abdi di paguyuban Sundawan terus apalagi upami di agamana abdi di NU Nahdlatul Ulama. Terusan abdi di Cipulu. Mun kan tadi katanya. Mohon haul. Awal abdi itu Awal. teh gitu. Awal Oh, ieu Abah anu kadua. Oh, abah mohon. Abah Oh, sanes ama ka tadi teh. anu Abah kadua. adang berarti. Abah ada. Kamari ge aya acara bedah buku sejarah Abah. Kamari teh ayeuna haul mah. Mohon. Terusan abdi sakantarna mah jangan nyimpan ka di situan biasa. Lembe ti ditu tadi. Mohon, abdi kan ngunisikan kanggo banser teh kan kanggo pengamanan penjagaan gitu nya. Mohon. Lungsur di kota teh 10 orang tadi. Alhamdulillah. Kalau sana abdi ge di Dai asli ge abdi ge da memang ti ditu ngan abdi lami di dieu gitu. Abdi memang ti daerah dinya simpang teh Cipulus kan tonggok Cipulus, Cibongkok leuwih hujan. Desa mah pan kadinya aya lebet nu ieu mah ai Cipulus mah kan agrog gitu. Jalan Sakambang kadinya. betah bah di dieu. Abdi di dieu berarti Alhamdulillah, alillah ya. ini keturunan da tadina aya gitu, keturunan ti sepuh-sepuh. Daya abdi mah teu gaduh istri. Oh gitu. Teu selami entosan gitu. Oh, tapi kalau putra mah aya. Aya ge terus mending etos ngantunkeun teu gaduh. Makanya asa kieu we ningali rai mah biasa nya sadayana we nya 8 keluarga teh luati abdi nu burung gelo sabari baosna. Janten kieu we nih ulah ablu. Kincir angin, kincir ya teh apa? Banyak. Itu anu tinu Kolecer. kolecer. Tinu daun apa nya? Mohon eta na di kelapa eta na. Petaka tisu eta. Tapi eta teh ciri simbol anak. Karena oh angin atur agung balik ke mana mereka alatnya. Ya kami agaknya berarti ikutin. Ini berbuat angin di itu paling kaler. Mun atuh sampai acan abdi ngaturkeun nuhun bahnya. Mohon. Pang silaturahmi mudah-mudahan kapayuna kalau sakeun upami abdi aya kegiatan di dieu pasti. Oke, baraya jangan kemana-mana, kita terus ekspor situ Indonesia. Sampurasun, salam rahayu, salam wasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan semua dikasih kesehatan dan selalu dilancarkan. Oke. Nah, hari ini kita nge-review ke situ Wanayasa. Kebetulan airnya surut. Safia, dadah. Jatuh. Kebetulan saya nampak dari arah sana. Kalau dari arah Purwakarta berarti belok ke kiri ya. Jadi bukan pintu masuk utama ke situ Wanayasanya. Jadi sebelumnya, sebelum arah situ Wanayasa pintunya. Nah ini, jadi arahnya tuh dari sana kita muter ke sini. Nah, ke sini. Nah, nanti sebenarnya kita masuk ke sini dari arah sini ya, berhubung. Jadi pengen keliling-keliling dari arah sana. Jadi terpaksa kita berjalan kaki sambil melihat pemandangan yang sangat panas. Udah, jangan kemana-mana, terus jangan skip ya, terus ikutin vlog kita.